Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani sifatna Allah anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha asih. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan ngalap berkah kana jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha asih. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdalit ta'ati waqtisabi akmalis sa'adati wa ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalati wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqati sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anju min nirati salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi waffaqa anu parantos maparinan taufik. Ya Allah, alladzi waffaqa anu parantos maparinan taufik. Ya Allah, kasaha man kajalma yasha'u anu ngersakkeun Gusti Allah kaeta jalma. Man kajalma yasha'u anu ngersakkeun Gusti Allah kaeta jalma. Sahaban teh min ibadihi ti pirang-pirang min ibadihi ti sawarehna pirang-pirang hamba-na Allah. Jalmi nu nampi taufik ti Gusti Allah teh nyaeta jalmi-jalmi ti sapalihna hamba-hambana Allah anu dikersakkeun ku Gusti Allah. Kamari dina kitab Qatrul Ghayas jadi dina naon dina Qatrul Ghayas wa khassa ba'da ibadihi bi ta'ati wa ba'dahum bil isyani. Allah nangtoskeun kasapalih ti pirang-pirang hamba-na Allah gitu, nangtoskeun kalawan pirang-pirang kataatan. Jadi hamba Allah sadaya ibad kaetangna ngan aya hamba Allah anu ku Allah ditangtoskeun tukang midamel taat, aya deui hamba Allah wa ba'dahum bil isyan nu ditangtoskeun ku Allah kalayan midamel maksiat. Tah ti sawareh pirang-pirang hamba Allah aya jalmi anu ku Allah dikersakkeun eta jalmi teh meunang taufik gitu. Eta jalmi teh min ibadihi ti sawarihna pirang-pirang hamba-na Allah. Pikeun naon li adai afdalit taati pikeun ngalakonan kana anu pangunggul-unggulna tina pirang-pirang kataatan. Li adai afdalit taati pikeun ngalakonan kana anu pangunggulna tina pirang-pirang kataatan. Kamari diuningakeun taufik teh naon khalqut ta'ah. Taufik teh midamel kataatan. Upami urang menang informasi ladang tina ngaji informasi tentang naon, tentang hukum
hukum-hukum nu aya dina Islam, ngerti kana ilmu fikih, paham kana tentang hukum syariat Islam. Ta eta hidayah, petunjuk ti Gusti Allah, hidayah ti Gusti Allah supaya urang nyaho mana naon anu diparentahkeun ku Allah jeung mana wae perkara anu dicaram ku Gusti Allah. Paham urang, terang urang kana hukum-hukum Allah, urang menang hidayah di Gusti Allah. Prak ku urang dipidamel, salat dipigawe, puasa dilaksanakeun, gaji jadi daek, der dipigawe, tah khalqut ta'at nyieun kataatan, migawe kana kataatan eta disebut taufik. Ari taufik ti saha? Ti Gusti Allah. Matak di syukur ka Gusti. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdalit ta'ati. Ari sadaya puji eta tetep kagungan Allah dat anu parantos maparinan taufik. Ya Allah ka jalmi nu ngersakakeun Gusti Allah ka eta jalmi kana meunang taufik min ibadihi bayana manti pirang-pirang hambana Allah li adai afdalit taati pikeun ngalakonan kana anu pangunggulna tina pirang-pirang kataatan. Waqtisabi akmalis sa'adati, waqtisabi akmalis sa'adati sareng pikeun ngusahakeun kana anu pangsampurna tina pirang-pirang kabagjaan. Waqtisabi akmalis sa'adati jeung pikeun ngusahakeun ngasab teh ngusahakeun kana anu pangsampurna tina pirang-pirang kabagjaan. Jelema di bagian hambana Allah aya dikersakeun ku Gusti Allah meunang taufik, sehingga eta jalma daek midamel amal soleh. Nah, eta jelema dikersakeun ku Allah nabi taufik teh li adai afdhalit ta'ah, itu supaya eta jelema ngalakonan kana anu pangunggulna tina pirang-pirang kataatan jeung ngusahakeun kana anu pangsampurnana tina pirang-pirang kabagjaan diusahakeun. Nah eta teh tina taufik ti Gusti teh. Wa asyhadu sareng nekatkeun abdi alla ilaha kana yen teu aya pangeran anu hak diibadahan eta anu maujud illallahu angin Gusti Allah. Teu aya pangeran anu hak diibadahan eta anu maujud angin Allah. Teu aya. Sanajan loba anu ngaku jadi pangeran, sanajan loba nu diakukeun pangeran, eta kabehanana teu ngahaktur layak kangge diibadahan ku urang. La ilaha teu aya pangeran nu hak diibadahan eta anu maujud illallah angin Gusti Allah. Saha Allah? Al-Muttasif. Al-Muttasifu anu kasipatan ya Allah. Al-Muttasifu anu kasipatan ya Allah kunaon bijamiil kamalati kusadaya pirang-pirang sifat kasampurnaan. Bijamiil kamalati kusadaya pirang-pirang sifat kasampurnaan Allah teh mandat anu kasipatan kusadaya pirang-pirang sifat-sifat kasampurnaan. Berarti Allah dibersihkeun tina pirang-pirang sifat-sifat kakirangan. Wa asyhadu sareng nekatkeun abdi, wa asyhadu sareng nekatkeun abdi anna sayyidana kana yen sateman-temana dunungan abdi sadaya Muhammadan tegesna
Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu jeung utusanana Allah afdalul makhluqati anu jadi pangunggulna di pirang-pirang makhluk. Tinggal bang di dia Kanjeng Nabi teh statusna sebagai abduhu wa rasuluhu. Awas aya jelema nyarek ka urang ngagungkeun Rasul dumasar gitu anu pantes tur layak diagungkeun ku urang salaku makhluk teh munggul Allah itu cenah maka ngagungkeun Rasul teu beunang. Mana dalilna cek maranehanana nyokot dalil kana hadis la tatruni kawa atratul nasara Isa bin Maryam. La tatruni ieu cek jalma-jalma nu teresep ngagungkeun Rasul. La tatruni jeung ulah ngagungkeun naranjeun ka kaula cek Rasul. Kama atratin nasara saperti geus ngaragungkeunana urang Nasrani Isa bin Maryam ka Nabi Isa bin Maryam. Orang Nasrani ngagungkeun ka Nabi Isa bin Maryam. Sehingga orang Nasrani nganggap pangeran ka saha? Ka Isa bin Maryam. Disebutna anak Tuhan. Terus dianggap naon tah? Pangeran. Jadi awas ngagungkeunana urang Nasrani ka Nabi Isa bin Maryam teh ngagungkeun ka pangeranan. Sabab urang Nasrani nekadkeun bahwa Nabi Isa bin Maryam teh sebagai pangeran, sebagai Tuhan. Tuluy Kanjeng Rasul nyaram ka urang kudawuhanana la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Engkau jangan mengagungkanku gitu sebagaimana gitu geus ngaragungkeunana orang Nasrani kasaha ka Nabi Isa bin. Awas ngagungkeun urang ka Kanjeng Rasul henteu saperti ngagungkeunana urang Nasrani ka Nabi Isa bin Maryam. Maka teu bisa dihukuman ku hukum saperti hukum anu ditibakeun ka urang Nasrani nyaeta nyembah tur nganggap pangeran ka Isa bin Maryam. Teu meunang urang ketika urang ngagungkeun ka Kanjeng Rasul teu bisa dihukuman saperti hukumna urang Nasrani ka saha Nabi Isa. Sabab penghormatanana, pengagunganana antara urang salaku umat Kanjeng Nabi ka Nabi urang yakni ka Nabi Muhammad SAW sareng urang Nasrani ka Nabi Isa bin Maryam beda dina ngagungkeunana. Beda ka mana? Ari urang mah ngagungkeun ka Kanjeng Rasul teh lain ngagungkeun ka pangeranan tatapina ngagungkeun kana ka Rasulan. Sabab wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Urang nekatkeun status Nabi teh adalah sebagai hamba Allah dan utusan Allah, bukan anak Allah, bukan naon itu, bukan pangeran, tetapi hamba na Allah jeung utusan Allah. Jadi kumaha atuh meunang ngagungkeun ka Rasul kan tenan kudu naon mah kudu kumaha cara ngagungkeun Rasul sureurkeun maos shalawat ka Kanjeng Rasul. Cara urang ngagungkeun Rasul ku bi kasratis sholati alaih dengan cara memperbanyak membaca shalawat itu ka Kanjeng Rasul. Aya dalilna aya mana dauhan Allah falladzina amanu
falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Lafad wa azzaruhu dina ayatun nembe dina tafsirna tafsir Rasul lafad wa azzaruhu teh aya azzamu artina ngagungkeun mangkari jalma-jalma anu iman ka Kanjeng Nabi wa azzaruhu jeung anu ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Aya dalil kana naon kana ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Wa nasaruhu jeung nulungan ka Kanjeng Nabi wattabau jeung nuturkeun an-nur kana cahaya alladzi unzila ma'ah anu dilungsurkeun eta cahaya sasarangan sareng Kanjeng Nabi nyaeta naon maksudna Al-Qur'an nuturkeun kana ulaika humul muflihun eta jalmi-jalmi nu bakal kenging kabagjaan dunya sareng akhirat. Jadi orang yang iman kepada Nabi dan mengagungkan Nabi di antara orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kenah we urang ngagungkeun ka Kanjeng Nabi, tapi ngagungkeunana ngagungkeun kana kanabian jeung karasulan sesuai jeung status derajat martabat Kanjeng Nabi anu agung.